Neng, di mana bertemunya sama si A teh? Aduh, tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Oh, itu yang namanya jodoh ya. Iya. Berapa lama pacaran? 3 tahun. 3 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan Ya. sakinah Kedua mawaddah mempelai, warahmah kedua ya. orang tua dari kedua mempelai kalau seandainya sudah saya Itu acara sungkem pengantin ya yang dibantu oleh ayo kan. cucu Curaling. Kang cucu Cerban. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rahman ya Karim. Gelis ada King Sriyadi. Kasih seputu anugerah. Niti wanci ubustari dengan bangsa nu utama. Jadi anti-anti kewali kesan ngajadi hidup kana kirabi. Bercantum kerami ikrar di payunan Bapak Pangulu kasaksi kurcantan Ibu Raban kali tataki. Gelis ada King Neng Sri Aputra angkat rarai hidup. Tetep pamen teu anu jantan mamah hidup di payun daki. Di payunan hidup sanesa saha estuning anu inung anu kungsi ngakandung diri hidup salapan sasri pabida. Inung hidup mamah hidup anu parantos ngababarkeun hidup kumelar nakaram dunya. Mamah hidup. Inung hidup anu parantos ngantik dileuretik didugikeun ka hidup kesan ayeuna dewasa. Kase geus adaki. Dina waktos ayeuna hidup dacan kantos tiasa kieu saupama teu aya kanya asal tanggung jawab anu janten mamah hidup di payun. Bagja anu luar biasa di mangsa hidup akad nikah tiasa kasaksen kuncantan mamah hidup payun. Kase geus adaki disarengan kumaha anu ikhlas. Dicium panangan mamahna dicium. Iklarkeun kudu hidup mama. Di luhur sausa Prabu dihandap sahibas dampak. Getih nasa tetes amakan nasa dami abdi siga pasrah tubali ma dina perkeran mama. Hatur saeunuhun langsa ketika pindah kana kanyaan mama tos ditamplokeun ka diri abdi. Katampi. Namung si hapunten anu kasiku. Tong borok-boroning abdi mulangkeun ulas asihna ka mamah ku mangrupi harta sareng harti. Ucap laku lampa ge sering ngarahutan marah mama. Dugikeun ka hiji mangsa mamah ngecelakeun cimata kulantaran ku kanyerian lisan perilaku abdi. Hapunten lahir batin abdi. Mama. Abdi sidia pamit. Abdi nyuhunkeun barokah doa ti mama. Pamugi lepasna abdi tina tanggung jawab mamah tiasa hirup mandiri dina rumah tangga disarengan barokah doa ti mama. Cekap dirangkul mamah. Doakeun ku mamah harewoskeun kana cepi sineng si Asep deudeuh adagi. Baheula teh ting tong borok-borok dipenta teu dipenta ge ku mamah rawuh dirah dihampura ka Asep geus. Samulihna mamah ge hampura ku hidup. Dacan tiasa nyugemakeun hidup. Kasep geus adagi putra mamah baheula teh tong sieun tong hariwang. Doa mamah jangan hidup gerabram seorang seger rumah tangga sieun tu ibadah jika takwa. Panitip hidup cing soleh-soleh ka di rumah tangga. Cekap dicium di pandangan mamahna. Bakti kelucantan putra putri kalucantan ibu. Cekap kasar geus adagi. Kalih kalucantan apa? Indung tunggul hayu bapak tangkalna derajat. Moal aya derajat anu pangluhur-luhur di alam dunia iwati derajat kalucantan ibu lama. Aya kencang paribasa. Munjung mah ulah ka gunung, muja mah ulah ka sagala. Munjung mah kedah ka indung, muja mah kedah ka bapak. Sabab indung tunggul hayu bapak tangkalna derajat. Moal aya derajat anu pangluhur di alam dunia iwati derajat kalucantan ibu lama. Cepengan pandangan apa? Dicium pandangan apa nak iklankan apa? Hatur seunuhun langsa ketika binahan. Kanyaan apa banding tulangna apa ngibadaran kewajiban katampi ku diri anda. Sales kanten hapunten anu kasuku. Tong borok-borok ning abdi mulangkeun belas asuna ka apa ku mangrupi harta sareng hati. Ucap lampah ge abdi dacan sana. Dumawi kitu hapunten anu kasuku. Tina sabudaya kahilapan kelapatan abdi. Di luhur sausa Prabu dihadap sahibasna. Pamugi apa kersangkakeun awang hampura di kediri abdi anu sakit obor-obor aku dosa. Apa? Abdi sedia pamit. Nyuhunkeun barokah doa ti apa? Pamugi abdi lepasna tina tanggung jawab apa? Disarengan barokah doa nanti apa? Cekap dirangkul apa? Doakeun ku apa? Harewoskeun kana cepi sa asap sih. Insyaallah doa anu mustajab dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Cekap
dicium di pandangan apa bakti tirujantan putra putri kanujantan satu kali kanujantan ibu mertua kasih garis adaki anu sakawitna hidup magaduhan pun biang mamah kahiji anu bejantan dua mangka hormati lawat urang lagi beda-beda sabab hidup parangtos gunangkap menjadi hiji cepengan pandangan mamahna dicium pandangan mamahna disarangan kumaha anu wilas mama sejak nyanggakeun sebah sungkem di pakoran mama atur seueuh laksa ketika bingahan kanya mamah sok sarosingkan katang piku diri abdi hapunten mamah abdi rumaos sami kenal sareng mamah kantos bahkan sering ngadamel hiji kalepatan hapunten anu kasuhun mamah abdi nyuhunkeun barokah doa ti mamah pamugi abdi ka rumah tangga sareng putra putri mamah disarengan barokah doa ti mamah cekak dirangkul mamah doakeun ku mamah insyaallah doa dari dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Cekap geus kasep padaki, dicium deui pandangan mamah. Kali kanujantan apa mertua. Pokoknya kitu kene sami. Anu sakawitna hidup ngagaduhan apa teh hiji anu bejantan dua. Mangka hormati lawat urang rek beda-beda adaki. Cepengan pandangan. Cium ku hidup apa? Sejak nyanggakeun sebah sungkem di pakaran apa? Atur seueuh laksa ketika pingahan kanyaahna apa ditampi ku diri abdi. Namun hapunten uga syukur tinantos abdi salami kenal sareng apa kantos karaheutan manah apa hapunten anu kasukur apa abdi nyuhunkeun barokah doa nanti apa pamugi abdi rangkap karep sareng putra putri apa disarengan barokah doa nanti apa cekap dirangkul apa anak deudeuh geus ada bae teh tingtong boro-boro dipenta ku apa leuwih tadi hampura geus ada ki kasih putra apa bae teh tong sin tong doa apa jaringan hidup ada ki panitik cana putra putri apa kana jalan di pikarido ku Allah Subhanahu wa taala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wa salna lil muttaqina imama amin ya Allah rabbal alamin cekal cium di pandangan apa alhamdulillah rengse sungkem dilanjutkeun kana acara dua minggu ibu kakak hayam sareng tisuna kepalingelan para WO di Putri Salon di jajaran ku pun bapak pasangan bapak Kiai Haji Nandang atau nabi bapak Kiai Haji Insinyur Nandang Suhendarnya Sunandar sana Sunandar Suhaya atau nahan para Putri Salon aja penganak ya deh yang penganak ya ya sami jempolnya di luhur keluar asa kedik-kalikna teteh keluar sekedik-kalikna hitungan ketiga ku pandangan deui teh ku pandangan katuhun hitungan ketiga ditarik ya siap hitungan ketiga ditarik 1 anu tarik ya anu tarik dinyangna 1 2 3 cing tarik alhamdulillah diangkat ka luhur luar biasa cekap dicanak kara anu agengna anu alitna dicanak disimpen pahana dicanak pahana dipotongkeun siapkeun tisuna saseueur-seueurna tangke tinggalkeun pahana dibetot sok teh wiwin oke ngiringan pembetot-betot bakakak sareng panganten penasaran we teh wiwin mah teh pangenyang-kenyang teh sareng panganten Masya Allah dicepengan dina tisuan deui nah tapi tisuan deui sok cepengan kuduaan dicepengan kuduaan teteh ngegel di palih dieu aa ngegelna di palih dieu nya digegel kuduaan teteh di palih dieu aa di palih dieu siap hitungan ketiga 1 2 3 tahan masih tahan cekal ayeuna arah teteh di palih dieu aa di palih dieu siap hitungan ketiga 1 2 3 tahan masih teteh diacankeuna cingkeuna alhamdulillah cekap masih ada titipkeun heula nah bakakakna titipkeun heula ka jeda istirahat biasa dilajeng dituang nya mangga saraos-saraosna bila aya bau hadir pasean tisu deui rengse salajengna persiapan kanggo sawer panganten saparantosna sawer panganten ke aya pelepasan balon di luarnya disiapkeun terusnya aya pelepasan balon merpati nya insyaallah kanggo acara sawer panganten didamping pager ayu pager bagus mangga kula warga anu bade ngiring nyakseni acara sawer di haturanan maceng kapayun korsina rada kapayunkeun we sawer dipimpin ku tim siap hitungan ketiga
disuapin dihuapan putra putrinya nya nawiskeun hiji kabinga sanes kanten tinu jantan ibu rama kana jantan putra putrinya. 1 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakab suntu enak kesempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah saya. Gentos, posisi mamah di posisi apa? Posisi mamah di posisi apa? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. 1 acan. 2 3 ditahan. Tahan 2 jam. Alhamdulillah. Sunghara, sun tangan, ngaturkeun nuhun ka apa? Cekap. Alhamdulillah rabbil alamin. Sementara cekap apanya? Mana? Calik deui. Pasian caya euteula. Pasian caya euteula papayun-payun calikna neng. Papayun-payun. Aputra neng Sri. Papayun-payun sareng calikna. Wajib wali mata sunat acan. Namun tatali paranti karuhun urang baheula. Seuk di mana rengseng acara akad nikah di kaum dicanak di arah kabumi nganggo delman teh dipapak ku acara sawer panganten. Sawer mangrupikeun papatah pituah ti jantan ibu rama kanu jantan putra putrina ngalangkungan hadirin janting sawer. Aya artos, aya permen, aya sagala rupi alat-alat sawer. Aya nu diawurkeun, aya nu dipepeuskeun, aya nu dicaksak sagalana mangrupikeun simbol siloka kahirupan urang sadaya wabil khusus anu bade sareng anu nuju rumah tangganya. Insyaallah aya artos anu diawurkeun sanes adiguna luhur kota gede dunia tapi mangrupikeun apa patah simbol kanu jantan putra putrina ting awitan aya kapayun dina rumah tangga nanti musarang rezekina tong hilap keluarkan sebagian hartana ngalangkungkan zakat progresif biasa ngalangkungan zakat majakat anu sanes-sanes tetapi biasa ngalangkungan ke infak sedekah. Sanes kata aya permen oge saupamina dibahas ku pribadi islami urang singkatkeun wae. Siap pemulung siap? Asep kaparan heula sapangkeun heula panganten sapangkeun heula panganten. Dina acara sawer ieu aya artos gerang langkung anu disawerkeun aya 6 juta kaprapana. Aya dolpres di nomor 1 dugikeun ka nomor 30 secara acak. Sisa anu ngengken artos atanapi koin kertas anu digulung tiasa dibuka nya. Engke ditinggal heula. Penukaran dolpresna engke ku pribadi dipasi anu artos. Siap pemulung siap? Mana suaranya? Hitungan ketiga, well, 1, 2, 3. Ya, raja heula Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bongkar lahir macam bongkar lahir macam rapi awalnya tepung rasa basket hati lahir batin di patriku akan nikah sang kading tribaki rapi
Kapayun. Pak dina pandangan pengantin terakhir. Kanyut kunang tekeng wakang kayaknya, tekeng wakang diarukeun. Bapaknya anak cing seueur, Pak. Ngarawuhna cing seueur. Bapak ngarawuh cing seueur. Mama, apa ngawurkeunana kapayun kapengker cing tarik ka ditu. Kapalih dia sapali. Kapalih itu sapali. Siap. Tong hirap MC manu biru. Siap. 1 2 3 Wur. Wur awur di awur awur duitna. Awur awur di awur keun rezekina. Awur 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 di awur awur duitna. Awur 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 di awur kan kanyut kunangna. Sabaraha hiji? 4. Sabaraha hiji? 3 kan dia hiji. Yang pengantin. Kan dia yang pengantin. Hiji dia yang pengantin. Bapak maling na kaplamina. Kapengker kan dia mama. Pakawulan ti ibu ramana ti kedua pengantin kanggo putra cikal sareng bungsu aya kanyut kunang. Hah? Oh bungsu luar biasa. Mama kapengker man masih kapengker. Kagungan si bapak geus dipihelaan wayahna jadi ieu. Siap, wayang kanyut kunang, artosnya Rp250.000, katami emas 2 gram. Hitungan ketiga, siap, tangannya di atas. Siap, 1 2 3. Alhamdulillah, pengantin berdiri. Pengantin naik ke pelaminan ke dirinya. Naik ke pelaminan. Dirinya mah heureun payung tutup teh. Siap. Dina pandangan pengantin aya dolpres. Membelakangi. teteh hadap ke pelaminan. Siap, hadap ke pelaminan, ya. Sesuai arahan tukang foto, silakan. Kursi atas di dia, kursi atas di dia. Mungkin buru kembang lu bang. Halangan kembang, halangan kembang. Nah, halangan kembang. Siap, pandangannya di luhur sadayana. Siap, hitungan ketiga. Hitungan ketiga diayun, siap. 1, 2. Negaya. 3. Siap, kita hitung bareng. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ada kanyut kunang 2. Siap. Nah, ya banjir kanyut kunang. Pamegat tema 2-nya. Tadi tema mana pengantin istri mah atas 2 panah 2. Siap. Sini masih dipegang. Teteh sini pegang. Kanyut kunang hitungan ketiga. Masih ngadep sini. Siap, masih ngadep sini. Hitungan ketiga, siap ya. Hitungan ketiga. Siap. Boleh sekaligus langsung aja. Ya, hitungan ketiga ya. Hitungan ketiga. Yang jauh ya, yang jauh ya. Siap, pemulung siap. Kita ulang. Siap. 1, 1,5, 2. Kan bae lila oke. Siap. 1, 2, lila. 3. Luar biasa. Atos kakek hadiahnya atos. Oke. Atas anu ngengkeun dolpres ke digentoskeun ka panitianya. Sok. Alhamdulillah. Pergi sadaya rengse.
acara sawer penukaran door prize kayaknya jeda istirahat di siap ya. Nanti hitungan ketiga teteh kalau dicium sama si Ari cium ya. Oke. Genit ya kalau dicium nanti ya. Siap. Hitungan ketiga 1 2 3. Genit. Oke, siap. Belum. Siapa yang kabur? Nah, untung masih ada Bapak. Ya kan pelanggaran wae. Nanti. Contoh ya. Siap, Terbang ya. sebelum Dari sini waktunya. Ya. Ini tak ada satu teh. Pegang. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, di sini ya Ada contoh ya. cadangan. 1 sini, 2 sini, 3 baru dilepas tepuk tangan semua ya. Siap. Kabur. Siap. 1 2 Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Baik. Cuk. Ganti kostum langsung ya. Ganti kostum.